Assalamualaikum sampurasun dulur-dulur nu di lembur baraya nu di kota seluruh Nusantara pokoknya banyak wilujeng wengi kasadayana pemirsa TPI aduh poho di euy sugan talasaan aing TPI teh euy wilujeng tepi tepang aduh ampun aing wilujeng tepang sareng simkuring di channelna Cepot Ngatrok nya mungkin tos parantos ke asing deui ka simkuringnya antos kakoncara di setiap planet Saturnus nu kasalapan bahkan di alam marcapada. Ayeuna dina wengi ieu simkuring bade menelusuri tempat-tempat anu angker-angker menurut penyelidikan. Ampun ngan duenge di batur dinu lain dina video-video lain berita-berita lain di tempat-tempat lain teh loba penampakan pemisah. Nah simkuring dewek sorangan oge penasaran nu kumaha hayang nyaho gitu matak langsung turun di planet Saturnus nu kasalapan ka alam dunya. Udah ngatrok teh pokona mah ayeuna mah pemirsa ngatrokna ka mana we nu penting mah aya tempat nu prasejarah dek diatrok uing tempat nu angker-angker dek diatrok uing museup oge dek diatrok uing nu uing sarua museup. Ampun pokona dina malam wengi ieu simkuring bade ngawitan aprak-aprakan aing ngatrok istilah dina basa Sunda petualang ya petualang simkuring sanes abi nyalira tapi simkuring oge direncangan ku rerencangan teman-teman pebaturan sabala dia tamtana di tamtama aduh diunggal padepokan sareng diunggal perguruan salah sahijina ku kuring ditepungkeun ieu tah aya rekan simkuring di planet anu ka-12 ngaranna teh ieu teh tah nepangkeun ieu si Gohan. Aduh si Gohan. Ampun. Nah, Gohan kuing ka ieu teh aya di pihak pajajaran. Aduh, pihak pajajaran di perguruan ieu. Dinaon ngaranna. Ponen pajajaran eta. Nah, ieu aya sebagai sarua rekan kuring oge anu di planet 14. Aduh kamu bisa kita nepangkeun atuh sampurasun. Nah itu atuh lah ieu mun disidik-sidik mah euy mirip si Tomingse nya. Aduh ampun ya. Tomingkem Si Elang Perak pokona budak ayeuna moal apaleun film Elang Perak euy. Wah, tah itu si Elang Perakna itu si Liu mun bisa. Aduh tah bagian anu ieu aya kasepuhan anu ngabimbing kuring anu ngayakeun ieu tempat padepokan nuhun pisan ieu ka Bapak Mamat ieu asli emang heeh aya Nobita oge tah pemirsa Nobita rekan abdi tah heeh milu si Nobita oge tah di planet baling-baling bambu bisin ka yang ngapungkeun kuring tinggal minjem baling-baling bambu si Nobita. Aduh tah ieu aya di planet ka awan kinton tah ieu mah Sun Goku milu oge jeung simkuring dek menelusuri tempat-tempat nu angker apa lain nu angker wae pokona ngatrok ka mana we lah nya Kilengser oge milu tah jeung simkuring Kilengser cenah bisi uing hayang butuh hiburan keur penyambutan bagian Kilengser tah Jaipongan. Aduh Kilengser tah aya aduh bungsu adik kuring nu ka 1074 genep 4 pokona malah si daun gitu euy aduh syukur bagja bingah marwata suta tah ieu tah si bapak si abah ieu tah nu di planet ka-20 hiji ieu ngaranna ieu teh si abah jenglot ieu teh nya geleutik oge tapi tanagana bogoh tur pamilis tah ieu boga ilmu eta teh euy mata simkuring dibawa tah eta nu kamera oge tah eta milu tah si Sun Gukong eta nu kamera sakumaha tuh
ya Sampurasun. sampurasun. Eta bagian kameramena euy. Gukong aing mengarah bisa ngamera ti luhur tangkal pan eta mah naik pan babari si uing hayang ke dihanap kameran hayang ti luhur matak bukan kamerana uing mawa si Gukong. Aduh mengarah bisa kamehameha ngelawan ke musuh-musuh teh. Tapi itu permisahnya tapi sebelum satu acana satu acana engke ningal nonton karena video-video konten simkuring anu namina di channel si Cepot bakal ngatrok ke cepot ngatrok pokoknya nama ngatrok ke mana pokoknya malahnya tong hilap pemirsa subscribe heula nya subscribe aduh sindang coy subscribe subscribe heula tanya pilih tong hilap udah gratis ieu lah ibadah ka simkuring like now read karesep like and share the comment terserah lah the komen bangkong the komen naon di pokok cunguk bebas aja simkuring tapi itu pemirsanya dina wengi ieu ayeuna anu pertama simkuring bade ngatrok nate menang beja dinu bisa dipercaya bahwa di lembur ieu lah pokoknya lembur naon teh Ciledug cenanya menang beja dinu bisa dipercaya di suatu tempat pokoknya sawah pasawahan urang para ditandur geuning ai melakui naon euy nya pare eta atuh pasawahan menang beja cenah di dinya teh loba uka euy ting uka naon pokona mah uka cicunguk siluman cicunguk ting siluman bangkong ting siluman sieur pokona mah engke lah tah sieur mah bagian si Gukong jeung ngalawanan teh nah ku uing ayeuna penting ieu ditelusuri pokona mah ka ditu nya hayangnya honda soalna loba nu beredar anu video-video penampakan anu kitu-kitu kieu wah pokona pangcang cakeuh we simkuring lebih penasaran hayang nyaho kumaha lamun ku simkuring langsung disanghareupanana disanghareupan ditelusuri nana itulah nya diatrokna diaprakna ka tempat eta da wani teu nampakeun kitu aja simkuring pinjem heula kana awan kinton bete turun di langit tu kasalapan di planet kasalapan Saturnus. Nah pemirsa ayo urang bebarengan sareng mereka abi sareng simkuring jeung rekan-rekan berangkat ayeuna ka tempat anu bade ditelusuri kanggo pembuktian bisa ikuti jejak saya Mamad Pandepot di channel Cepot Ngatrok. Di dia pemirsa ieu lokasi anu kusim dewek hedek ditelusuri menang beja tinu bisa dipercaya ieu di wilayah pesawahan di gawir-gawir cek masyarakatna ieu teh loba penampakan salah sahijina siluman orai ting sisi ocing ting sio mere pamain ieu teh siluman ular putih sanoen ting orai samsa mereuna baelah kuing tidak diala kapanggih mah kuing diala bikin bedug alah di sini bisa lokasi nanti ayo urang neangan urang ekspedisi bersama Cepot Ngatrok go. Wah,
menurut Beja tidak bisa dipercaya pemirsa. Jadi sering loba nu ngaganggu makhluk astar kanu talalandur diganggu pernah anu ngaganggunya kanu tandurnya. Ya, Kumaha ngagangguna di dieu? sok para ringsan emongan Sok pararingsan kanu tanur. kan tanur Tuluy ka warga-warga warga nu laliwat nu laliwat. ya Sok ngaganggu kumaha? sok ngaganggu biasa kitu ngareureuyan narepakan Oh, eta teh. maragat Oh si siluman ora eta? maragat Ampun tobat ku euy sia. Heeh. Kemon. Jalan ke mana ini? tapi ya Pak Oh, katongo kentu. ya kan Heeh. tadi katongo ke kanan ke kiri ke kiri Aura na ye. Ada aura kasih euy. Kasih sih bener ya. Kemon. Yang jauh lah pemirsa, lamun ningali uing makhluk itu daek teu menampakkan diri gitunya. ya Soalnya loba geningan nak beredar video-video. Aduh, lah penampakan diri pokoknya mah yang seri lah. Di video ieu jigana aya ieu. Lain aya deui ieu mah ieu. Kasiluman-siluman sieur aya ieu. Waduh. Bar. Nah, bagian sisir Goku ke hareup. Nah di tata di dieu soal dari lokasi memang rada. Goku Ah, Goku Sun Goku ieu bagian mah. Sun Goku anu ngonang nu kararitu mah ieu. siapa Demi siluman sieur, siluman lah pokoknya masih nak hadir kena hadir. Sok. Di sini pemirsa. Yang katanya banyak loba pisan cenah nu ngaganggu makhluk-makhluk astral. Yang nyaho jeung dewek. Pelaan turun uing ti planet satu menuju ke salapan. Udah penasaran uing yang nyaho. Aduh. Heeh. Asi. Euy, Riz kemana Riz? Ya. Ke hareup di nyata. Media traktor. Aduh. Nih. Di orang ondang pemirsa. Makhluk-makhluk astral anu sok ngaganggu ka warga teh.
Syukur di dia hayangnya bisa menampakkan diri mana anak bisa ngawujud. Sok. Yang harap dingwing. Cuman orang. Wah. Gini, oi. Waduh. Dah. Gini yo. Muna sida wala yo seperti yo. Wow. Mun kusi eta di ala kulitna yo gede-gede tingkem orang samsa wae mah. Sanca. Duh ampun euy. Waduh. Assalamualaikum. Duduk ya mah. Esek ngajawab nage. Sampurasun. Tas laing. Ha? Saya. Siocing. Ha? Waduh. Bangsa orai. Waduh, bangsa orai mah berarti si siluman ular putih mah ngaranna teh siocing. Aduh. Waduh. Bangsa orai. Nah. Si lain teh anu bener-bener anu sok ngejidog di dia. Anu sok ngaganggu. Nah maksudnya naon make jeung hayang ngaganggu kanu jadi manusia. Kan ieu lahan manusia. Tempat lahan itu tempat paragi manusia. Paragi neangan gawe, paragi tani. Nah make jeung kusi lain diganggu naon maksudna tah? Waduh, ipri kieu geulis tapi euy. Salah aing mah euy, kepipayahan lebar geulis kieu mah euy. Urang akuariuman ni ku aing. Alah. Lain nah, maksud lain muka jeung ngaganggu ka manusia teh. Aya patula pateli naon? Tempat si lain. Yeay. Muka jeung tempat si lain segala tempat anu Allah teh. Bebas. Kudu nanti nafsi negara si lain, alam si lain, alam manusia. Nah, maka jeung ngaganggu kana manusia. Semoga tinggal nyos ting teh. Yang di ala kulitna ku aing mun aya dawala dijin dog kieu mah aduh ampun euy. Lain wawuh ka singkuring. Mamad aliando pandepotnya. Aduh. Nah aja aing mah datang lah di planet satu munu sayangnya ho ningali non teh lah makhluk nu di alamat sapada bisa ngagaranggu ke manusia ting hayang nyaho aing mah cenah ngawujud sih bisa ngawujud sok wujudkeun gitu sok wujudkeun kanya yang ningali aing mah wujud ngawujud sih lamun teu ngawujud ku aing di seblok di seblok ku pop es ku aing tiris ya tuh manting aing mah sebarang lami di dia cicing sebarang lila sebarang tahun karek semenit anjing gedeg makanya semenit setiap tuh orok kene meureun aduh ampun nu aslina itu sebarang tahun lila gitu waduh berarti geus nahun euy wah iya mah di dieu selain maneh makhluk bangsa orai
saha wae di dieu naon wae di dieu. Di wilayah ieu. Loba naon hungkul. Pocong. Aduh. Ai siluman cecunguk aya wah. Itu ke ampun. Aing borobutuh euy. Siluman cecunguk jang-jang da. Allah siluman cecunguk mah. Aduh aing mah ngahajat teh neangan siluman cecunguk euy. Nu aya kalau ka siluman roai. Ya orai. Aduh. Ampun deui. Siluman sieun eueuh. Aduh. Sobat. Uing ka dieu. Uing teh itu ka dieu teh ngahaja atrok-atrokan. Neangan si wala leungit euy. Sugan aya di tempat kieu mah kitu. Itu sunyi sepi kieu mah si wala teh ngadon tapa itu tadi na batu dina tangka cengkeh na pucukna teu kapangih wae nepi ka ieu teh si wala teh da si dipis teh euy. Si wala teh dituna diusir. Maok-nog nu tetangga. Sugan maok-nog nyalahkeun ka dewe ke di nonton lah di pulkasan kapangihun untuk meuli es kasugan metek uing ka ditit dengan si duala. Nah inu kapangih kala ka bangsa roai siluman roai. Jadi kumaha itu lain teu buat ngaganggu ke manusia tuh. Onjis urusan aing cenah. Urusan si lain urusan uing urusan dewek oge. Bogana buat ngeganggu ke manusia. Berarti kuring diuruskeun dihakimi. Kan uing teh hakim. Hakim pandepot teh. Aduh, ampun. Anjing juring di kieu euy. Aing da izin kaharuyan paduli teuing lah nanti. Mana boga balad di dia. Loba, waduh, kembali uing sarua boga balad dah. Si Sun Gukong milu uing boga balad dah. Son Goku aya tanu boga awan pinton. Mana teh sieun di Kamehameha? Boga Kamehameha sama uing sarua oge boga jurus. Wah, ngagarawan balad bah. Wah, sok itu gorowan balad-balad maneh. Ka uing oge boga si Nobita milu uing oge boga balad sarua. Si Nobita si Abah Jenglot aya milu ka balad uing sok balad maneh oge. Gorowan ka dieu urang ngadu ilmu pokona mah di dieu uing boga jurus. Bisa ngaleuskeun maneh anu wir jang dog dag dog dag dog dag teman ini kecakeun leuleus ya leuleus goblok. Lain kitu na ting teu kudu kesese teuing. Aduh kuruan di nu lain sia aing kuruan nu lain. Naon deui anu datang di makhluk ieu. Tuh manting. Kebagian si Sun Gukong ku aing kita. Aduh si taun milu adi aing. Alah Nobita tah. Milu sok kuruan balad-balad maneh aing loba tah rekan-rekan. Ayo, buruan, sok.
beda deui ieu. Di siluman naon di siluman entog tuh. Pepatong. Heeh. Geus beda deui. Geus beda deui ieu. Waduh, siluman soang bari banyak euy. Woi, konjir, woi. Waduh. Sampurasun. Tanggung jawab euy. Assalamualaikum. Sampurasun. Waduh. Lain muslim? Lain? Islam? Lain? Wah, Islam, lain berarti. Islam, Islam. Saya? Hah? Kasih lain? Hah? Ada kuah lain kumaha? Leles anak bos lain. Kalau cina tuang heula atuh kitu. Leles mah cina tuang heula. Tah atuh. Leles mah bere minum. Bere fried chicken supaya kuat cangker. Antepkeun da bongana. Ieu sahana ieu mau balad-balada gitu. Balad etan si eta si siluman orai. Dek naon? Mantuan. Mantuan kumaha teh? Oh dek balas dendam gitu. Hah? Anjir ieu siluman patong kieu teuing mah tapi aya tandukannya euy. Aduh. Aya tandukan euy. Kurban juga na ini. Hah? Kurban. Teuing ieu juga hayang dikurbankeun ieu mah. Waduh. Buat eta tandukna mah disegede. Diguna mah si kieu teuing mah sirum tataman euy. Aduh. Sudah bita bagianana ieu mah. Aduh. Wah, ieu mah. Mana si lengser ke mana? Oh. Lengser. Waduh. Jadi kumaha hayangna ieu? Soal sabab naon di ieu wilayah ngadenge uing tinu bisa dipercaya ti warga masyarakat ieu bahwa di dieu loba makhluk-makhluk anu ngagaranggu kanu talandur kanu macul henteu aya kanu modal mah sieun baeun beureuh karesepna sarwana ieu aduh ampun tah berarti si lain ge sok ngaganggu berarti nya nah apang nah hayang ngaganggu hayang naon jadi embung di tempatan ku manusia gitu ya embung kagiridi duh naon kumaha cing sok nek naon si lain karena ngaganggu ke manusia teh naon alasanana bisa ngawujud sok ngawujudkeun malah kaciri ke pemirsa publik malah kaciri ku si Doraemon jadi kantongan dia kantong ajaib bisa sok wujudkeun tah balad-balad manehmu aya di wilayah ieu sedang ngawarujud sayangnya heuing mah kumaha bentukna juga siluman cicunguk teh waduh ya bajinglot beresan ya bah nanti malah yang bener balik mau balik bah beresan bah lah rumahnya geletik-letik tah balad kuring siapa jengot ya bogat
jurus dur pamilis anu diwariskeun ti Babeh Uing Pak Semar. Sok tawanan lain. Nah, keluarkan bah dur pamilis bah. Bagi pertarungan gitu. Sok lah lawan tong wakajeng Uing. Kejauhannya bah lah dur pamilis lah bah. Waduh. Wah, aing mah. Kade tahan. Bisa kagawir. Bila jadi la yadur ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bila jadi la yadur ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bila jadi la yadur ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Jadi semua cai lain, aduh rusuh jika no tinggalun lain mau makan emer. Terminum. Aduh. Nah, seperti itu pemirsa. Jika itu tah makhluk jin teh lah. Da ing ngawujud meugeuding pitaekeun hayang teuing heran ting sieun peda uing dikejut. Samarupna uing teh baturna. Aduh ampun aing. Aduh, disangka baturna jika nama uing mentak teu dekeun ngalawan ka uing euy. Aduh tobat ini. Uing penasaran pan mata ka dieu turun ti langit Satrumunus nu kasalapan teh. Di planet Satrumunus teh hayangnya hayang teu mau rujud. Tapi da kalah kikituan nih geuningan euy. Aduh aing mah. Ih, teangan deui lah. Luhur bang. Luhur. Bro. Kita belum. Daging aya anjir. Aya euy sugan teu eueuh aing sen coplok. Malah sampo sekalian dinu teh mah. Kolak ke para piotan. Waduh. Hello mang. Ya euy. Tidak kedui euy. Kalah nyala lingga, kalah labur nih euy. Waduh. Waduh, kalah labur pemirsa.
Nah, jika gitu pemirsa, karakter makhluk jin teh udah gedingan nu diciptakeun teh lain ukur manusia hungkul nu aya di alam dunia teh rupa-rupa jin, rupa-rupa wujudna aya nu mangrupakeun cucunguk, aya bangbung, termasuk siluman orai poho aing ini udah isi diwala nu tadi seperti itulah kehidupan di alam marcapada teh euing karek nyaho karek turun di planet Saturnus nu kasalapan teh karek turun ayeuna karena itu geuning kalakuan teh jara rai ka manusia berarti nya aduh tobat euy aya mah euy pemirsa lah. Mungkin untuk pada malam ini wong ieu penting ieu mah penelusuran SIM abdi cepot ngatrok cukup sekian heula di dieu ke di lain waktu insyaallah cepot bakalan ngatrok ke tempat-tempat anu sejenna tapi da ngatrok teh mah dinu fokuskeun kana ekspedisi dunia lain aya di konten-konten sanes nang teh ngatrok ka mana-mana ko namanya prasejarah tempat para wisata, tempat kolam-kolam renang, pada anu renang pagi buyur, tah dina wengi ieu mah penelusuran cepot ngatrok sampai di dieu heula, tapi jangan lupa ulah poho disabri heula atuh uing ngarangke jasa ieu teh bisa bersahabat deui bisa nonton di konten-konten ti dewek nu lainna nya ke anu ngatrok tempat-tempat nu lainna subscribe, like, komen, pencet eta lonceng ngarangke aya pemberitahuan ka silaing aya pemberitahuan tentang konten-konten anu sejenna cukup sekian heula pada malam ini wong ieu cepot nepikeun ka di dieu heula. Assalamualaikum mugi sarehat sadayana salam di cepot ngatrok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.